Punten. Ngobrol. Oh, inges nepi teh, Wak? Oh, gitu. Ayo, yuk perjalanan saja banyak. Aduh, capek kene ngapain galengan. Aduh. Sakadang ieu nepi ya. Ieu teh cai teh. Ti asar ka magribkeun mah gede teh kang keluar ti luhur. Gimana? Kamu isuk teh eueuhan we teh wa. Saleutik pas kieu. Ima sawar nu murah teh ya, ieu mah. Mungkin mah ti asar ka luhur. Tiga stadion tuh miho anjing gini. Edan. Pak boy. Aduh, buat gede. Cadu ah. Ibut bala ampun. Kita sebermalin bala hiasan alam itu wa, dekorasi. Ieu teh mun sera eta di akuarium mah teh. Aquascape itu. Mal urug gitu Monyet wa, gua monyet wa. ada keras sakti. Monyet wa. Weh teh aya rencana ka heureupna teh wa? Ya euy. Ya wa untuk rencana hareup nama wa. Kita bekerja sama dengan masyarakat, swasta dan pemerintahan, insya Allah kalau kita saling bekerjasama ini curug akan dikembangkan Pak. Wah, mantepnya. Ya ya. Minimal bule kadar ieu gitu. Bule teh. Bandingnya bakal ele ya mah. Ieu teh cajang nu dagang hareup teh tah. Biasa we mah pacili-cili teh ieu. Orang rada deukeut teh. Iya teh Nah tadi mana Pak? Indo Barat gitu. Di mana teh Wak tuh? Di Bungur Jaya Pak. Oh, Pondok Salam wae dia teh Wak. dan Sweet tadi lain. Lain. Jadi perbatasan Sawit Tali jeung Pamundayan Bungur Jaya teh benten ieu mah masih keneh kalabatna Bungur Jaya ieu mah. Berarti Pamundayan loba nu alus tepatnya. Oh, loba nu alus. Seur keneh sih anu teh acan kapendak anu pas kieu teh. Yang kena kita punya Di itu teh aya Curug Citemen. paling itu teh. Oh, ieu curug kadua ieu. Ieu teh curug kadua. Curug Cibangkong ieu teh. Yuk curug Cibangkong.
rek sebeungeut wa. Pur ngoles. Majarkeun macai kauripan ya teh Oh wa. ieu teh. Di kegantangan mah 100%. Ada mah wa 100% ya mah wa. Wah, 100 kada dulu. Geus teh. Percikan saya lagi. Jauh. Mani geus suci. Wah, teh cukup berwisata teh. Cukup wa wisata. Cukup we ke urang-urang nya. Kamu ka kota mah keur usum kieu mah wa. Ah, lapur we. Kok mau buka duit. Aya wa. Ini curug ada ya. Obon ayo. Sekarang punya gitu ewa, ya pamit atuh ka Baraya Misanes. Nuhun kami karuan sadayana kami atuh nuhun. Abdi tos ngijin ngiring silaturahmi ka dieu ka Curug Cibangkong. Ayo mangga ka sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, wa. Ieu teh rencana ka hayang majang outbound teh wa. Ieu teh nyerolok punya teh dia ka ditu. Wah, kawan tuh bagus. Mantep tuh dia. Wah. Kayak harim ah jeung harim wah. Bos cocok. Kuat dimanjakan nih ampun. Pemandangan yang nyoman yo ah. Semua aya sosorosadan kos kieu ya. Mangke di Jasa Marga pintu tol belah mana kayak meureun. Di kiblat itu nya. Oh. Pokoknya mah wakdung wakret yoman yo ah. Up. Diapkeun ya Haji Ucup. Ngebelesek wah, aduh ampun. Bisa 10 tahun ternyata sawah. Aduh. Nah teh padahal mah. Bedog. Efek 10 tahun di Jidah wat. Kapal ka sawah jadi kieu. Naon sia kenaon? Menan.